semangat upacara bapak calon pengantin di lingkungan seni warna gumelar di Kawitan. Wow, latihan. Rumah aku anu kagungan pun payangun nunya kerawati di sateng kuping wiyati anu ngapahudun dari maracapada kersana anjin ya Allah ya Rahman ya Rahim simkuring alhamdulillah tiasa riumung pulung pamprok jomhok kadang wargi sejak middle doa calon panganten kacep gin mudah-mudahan aki ngadoakeun lengkahin anak sing dijabah ku Allah sing sapada jati kanan tapi saacan aki leng pakaulan aki rek puji syukur helakan maha agung sangkan garep rengga anjeun aya dina pidulung kawilujengan ginanjar kawilujengan bismillahirrahmanirrahim. Sapun kana maha agung kagungan pun paya pun cerita dan peralagun di langit pating karet di dunia pating kulisi kulit di alam rahim puji syukur kaya aku kecap alhamdulillah alhamdulillah bari puji syukur kaya aku kecapna alhamdulillah alhamdulillah. Raja Dunga Raja Dunga sanubari dina karuning dina rasa rumasa dina hante anu maskeun dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim nu agung Allahu Akbar Sampun kaluhur ka sangmuhur ka hadap ka sang batara mahawelas mahasi asih ka badan awaki bau jeung syubi anak bau jeung takang hayu urang bageakeun kumbara pamut santana rajas jeung bagean ieu hayu urang bageangan yu Wes Au.
Selamat datang kepada seluruh hatur nuhun kasadayana. Selamat datang pada semuanya. Eta tepuk tangan buat calon pengantin. Semoga diselamatkan dunia rawu akhiratna. Jai astagfirullahaladzim. Abong kerjaman kopil dititah keprok meni asa-asa, padahal teh keprok teh hiji-hijinan hidup agar panganten. Mudah-mudahan sekali dikeprok ke calon panganten. Lobaan alhamdulillah bari jeung kapaksa. Tapi ku aki didoakeun sok sanajan sumut aki diborong syong. Aki teh lain gorila teh. Kade ieu menunggut protokol kesehatan pan urang keur zaman kick zaman wabah. Pamudah-mudahan eta si Covid sing indit ka tempatna, sing dijauhkeun sing musnah, meh urang sejahtera dan tahan lama. Nu didoakeun ku aki anu keprok sing asup ka syawal. Nu keprok sing asup ka syawal ka sawarga. Anu can keprok sarua aki moal pilih kasih. Aki rek ngadoakeun nu can keprok mudah-mudahan kelekna kabeh sing nekok. Aki bahagia pada kesempatan pagi hari ini. Selamat datang cucuku yang kasih Gusti meni jiga bapakna meni gagah mun ibarat dina pawayangan ibarat rama ieu teh incu aki anu kasep kalempereng koneng tingali we akina sok sanajan aki buleut tapi tahana Gusti tahanana leuwih-leuwih ti satum geulana aki teh ka dieu tidak senderong bersama siapa Paki juga punya pamajikan sabab naon ujang nyai urang kudu apal kana rundayan gubragna hilep ke alam dunya ti indung jeung bapak tak indung jeung bapak maneh teh tisah tah ti nu kieu ieu aki wujud aki sok sanajan keur kolot tapi kanyaahna manteng ka hidup heula urang goroan heula mun teu poho deui sini nih boga HP anu pang anyarna sa alam dunya merekna Ahmad Junaedi. Mun teu salahna nomorna 081 semuanya omong kosong pasti Astagfirullah eta suarana Gusti. Nini. Kamu lagi di mana? Di Papua. Udelo. Buru ka dieu eta maneh di video call videona aya tinggal engkolna. Cepet dong bebek ke sini. Yuk ke sini.
asik asik Nin Beb Apa sayangku? aduh Gusti aing ngeuting banten kitu sia sarasi lain teh Ih, apa itu makan kudu kegas romantis teh Adi. tah kitu nembongkeun pan ka incu urang ari romantis teh naon teh Ayo romantis teh dengan ayah kawan rujak. eta mah atuh beca Petis ya. hari romantis baca kaki mah teh romantis teh rokok makan gratis tapi kudu dacan aya Kopi oge teh acan lagi. ih tong sok ngerakeun ini ari maneh make joget jeung salaki batur dieu Apa orang-orang hareupeun batur teh yang udah romantis. ih teu meunang ieu kudu nyontokeun ka icu urang tingali ye rumah tangga teh ulah teu pikat kitu ulah ningali pamajikan batur di iwan entong Oh ulah. entong katempok sok nini ngadoakeun heula maneh ngadoakeun heula ka icu urang sok Mendingan ngasep sih tinggal tinggal suling Gusti. Orang doakeun ku cik nuntut raut sauyunan ka cai jadi saleuwih kana terus Gusti cik siapa yang ngadoa sok-sok tak itu kudu tendong sakinah mawadah warahmah ya Allah ini dari mana baheula masa tren di mana tahu pelajaran jungkir di masa tren sok bisa sih kekuatan akhirnya sedih Bismillahirrahmanirrahim sakit cerik aing keur leutik sakit celaka aing keur budak ara teungeun hayang mikeun ara suku hayang ngilu ara teu loba kutu Gusti Allah astagfirullahaladzim Gusti sedih aki opo hiji-hiji acan rek mere acan ya Allah ya Rahman ya Rahim bila ada uang recehan atau uang ratus ribuan yang ada di dalam dompet ibu dan bapak ya Allah mohon dikeluarkan atas izinmu ya Allah kun payakun barang siapa yang memberikan sebagian hartanya buat kami itu merupakan manusia-manusia yang unggul mau adalah manusia unggul mudah-mudahan ya Allah keluarga ya Allah segala harta bandana ya Allah mudah-mudahan ini calon bangetin silo barizkina ya Allah mudah-mudahan ya Allah sing dijabah ku ajeun ya Allah rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah ya Allah geuning eueuh hiji acan ya Allah hari aing rek di mana-mana ieu panganten ya ngipayaan sama majikan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullah loba bayar astagfirullah cicilan motor astagfirullah can bayar SPP astagfirullah ngan 20.000 didoakeun nu geus mere harta bandana semoga Allah memberikan rezeki yang selanjutnya geus ini kurang teka dilek lain para main kumagi karunya itu panganten tep in sok sanajan bapak tong diasupkeun deui atuh
KDM simak Pak nu 100.000 jajak kulo wain kasironnya nutus masihan sebagian hartanya ini semata-mata bukan buat Aki dan ini buat ada di kampung Aki dan ini anak yatim piano yang harus kita kasih ini kumar kita sudah aya deui duka cicing wae duka teu parogeun acan untung dia ngabeuri ibu nutos masihan mudah-mudahan si rezekina nu tacan masihannya kaera ini kita berjoget yuk. Semoga ya sekali lagi Aki mendoakan mudah-mudahan cak gingin jadi ngabasa karena rumah tangga hidup sing dijadikan keluarga nu sakinah mawaddah warohmah mudah-mudahan kaca jadi salwi sing diselamatkan dunia akhirat. Gusti goodbye hapura genep bulan abi di lockdown nya genep bulan abi di lockdown wayahna we sotel saeutik jeung tambah-tambah kamari abi teh nginjem ka BPJS oge nginjem ka bank keliling ka bank emok tuh geuning Gusti ya Allah rezeki Kang Atep rezeki anak soleh urang teh tak kieu silaturahmi teh nya geus ima di luar ketentuan ya bedakan kawan lagu melar 2 bungkus gitu kade siapa poho bisa dibabung nih kita bantu kata Iwa Naya Gus Naya Gus penyanyios yuk kita ngejos yuk Thank you.